domanya. Persis tetek kitu ulah. Apa di HPDPKI naon HPDKI oge pan isu. Rame Di Unpad ngayakeun kontes doma isu. Egi ulah bagusna teh. Heeh. Jatinangor. Jatinang. Eta papat daun. Bejana urang sawah dadap cenah boga doma alus. Eta teh. Sok adukeun jeung uing ah. Adukeun jeung uing nya. Terus buku Aki Umarana Soekarno Hatta aja. buku anak. Kumaha payuran dengan ulah kahujanan kumaha lulungan. Jauh, hai. Tahu, jauh. Sabaran ditawaran. Lain-lain. Baca diri Pak Guru Lukman. Baca dengar di Bageran. Jang Kamal. Masing markawana kumaha mama sobias pangerewedan sobias pangerewedan terus ngomong sama genengan Wow. kumaha jang teguh make ilmu si pangeran Rajana Paulis Mimi Bang. anurek ngarengan kumaha Muhammad Saiful Bang. hewan si bangsa sorangan hewan si bangsa sorangan Aku kakek. Lain naonan. kata paling kanan abalan pangalutna Ada pada topeng berapa? rasa janji kantun ngaran karayan ngajak ka gunung Sokaya nyaho bakaran Sokaya anu gunung atau tojaban Sokayan nyaho asalna ieu Ai maneh kunaon gara began. Haran aing mah ya. Baheulana aing jadi tawajuhan. Jadi aral kunaon eueuh acara. Aki Amir aya di mana ieu si hare orang gabel di pikiran si hare coba Pak Haji Dadang Nasir aya di mana Naon maneh? Tulat tepelas lat lu. Naon? Lat pelas lepit le. Lain teh naon teh diomongkeun ana teh. Grup kudu aya juru bahasana Abdi teh cenah geus usaha ngulon ngetan tapi teu hasil. Oh gitu. Lil. Tuh lil teh bener.
Itu lihat teh. Bahasa Belgia. Oh, dah ingat dengar ti atuh. Tuli patatala sila tu. Naon cenah? Kira-kirana urang bakal pindah tempat ya teh. Oh benernya. Lil. Oh, atuh pindah we aing geus eueuhan mah di dieu. Tuli tatata sila tapalata terlebih tekan lalit. Tuli teplang kalasit pada tetap lalit. Panjang teuing goblok atuh. Kumaha ngartikeunana? Mending pindah ka Arca Mandi. Latih salah pada sila perlakuan tarik. Naon cenah? Abdi mah cenah ayeuna mangkaning pun anak tere dikawinkeun. Ya bener. Oh lain. Tulata pala salah lagi pala salah tidak lawan pala tolo. Deuh ampun aing. Naon cenah? Kumaha cenah lamun urang ayeuna mah sararea geus urang yeun masjid, urang naon atuh? Naon cenah kujang teh tolewa. Balik atuh sia teh. Sakira-kirana eueuh tewakeun mah urang ini teh si dieu. Eta geuning becus goblok. Ngalieurkeun batur sia teh. Nipu eta gini bisa beri lagi atuh. Abak Urang ini hayo. Kenyo atuh. Naon? Kuburan. Di pagar balik deh duaan we kemana-mana milih. naon? Kenyo sia. Uluh. Walungan. Balik deh suka Berli. Ya. naon ngalewet kanap. Tai muning. Si belegu. Kudu kumaha urang usaha ayeuna urang tuturkeun dunungan hayo ini ciri-ciri. Kumaha brengna we. Ngalewet aya naon? Kali jalannya. Ari suwit mah. Mudah-mudahan ya Kakak. Naon heula lah urang reureuh heula pot sumuhun mangga. Hade pisan awak montok di canak lelempangan teh Pak. Kodok sae teh. Lumayan teh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol. Eta teh. Ulah bosong teuing ewa. Turunkeun salira teh. Turun ke Iya. 10 kilo mah. Calik heula kasep, calik heula. Aduh. Mangga. Cari cenah jalan. Saya dong kok gitu eta mah. Ulah kolot teh kawas ka Bapak. Dibawa apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh. Kalau bikin nyemplung ceregrog. Kalah beuki bergud. Ceregrog sarirana teh. Yang eta meni eueuh nu teu beuki dituangeun teh. Segala digares. Jalan suka aja mah. Wilujeng wayah kieu ayi ah. Wilujeng wayah kieu kembali akan. Nuhun ah. Makan damang. Seperti kemarin. Terima kasih. Bade ka Manura ieu teh yi. Oh, Kang teh. Sumuhun jajak juragan Panu. Oh, sumuhun maksad. Itu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapalai rakana. Ulah naoyong naon
Raden Dastarata Sumuhun. nya ge socana teu ningali da puguh kitu geuning da tos beger meureun. Ada normal Iya. Kang teh. Hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran. Gitu. Disangki naon Kang teh? Teuing atuh. Disangka manuhara juga naon. Mun celengok kemarukana dewek teh manohara meureun. Oh. Padahal manukuari. Iya. Salah. Cing aya dina kakiatane kulan di perjalanan da tebih keneh teh lalampahan teh. Iya. Doana we dawala sumuhun. Emut karama na kapungkurnya Pak urang. Heeh, jang. Mending nyeples nih. Juragan Abiasa kerenyang sara baheula urang. Asruk-asrukan juragan Parasara eyangna. Sumuhun. Dengan kula. Oh bener ya, siling mah apa keturunan-turunan teh kaparoho deui teh. Karena das sama panjang. Kuat keneh memorina. Panjang kena emutan Kang. Nya. Memori 2 giga teh. Cing apa keneh ramana juragan Abiasa ke apan Palasara. Air ramana Palasara teh Palasari. Da anak Palasari teh deui kolot. Hampura lanan cara rangkeul ya. Lompangan jauh. Ugu daing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacida cangkeul mah belah kede. Okor mancing. Coba Pepel tinggal ini. Bodoh banget. Alakan dari sorangan. Inti. Pintar gitu. Dapalin ke anak. Kumamun kena jantung teh. Padahal teh. Masih babe seneng ge. Waduh. Eta galak we. Itu mah tegalak kalurah, galak. Mantap jadi gitu. Eta kudu jenggut. Lain getek. Yang dari Kejiwaan karena gitu. Nepi ka teu dihormat ieu aing. Keun ka dewek. Eta dulungan, eta teh pangeran, putra raja. Coconging sia. Tong dibawa deui kan. Teh, paung di setan di rumah. Ieu deui eueuh pamawana pisan sia. Saurang carek atuh. Karuana jeung si peledung.
Naker pisan sia. Liwar leuwih ke daroko. Naon sia teh? Naon. Noe sia teh ka aing sing dibentar guludug teuing. Anak pirakun nepi itu. Jauh-jauh. Sama nepi. Curik sia. Sing boga pikiran urang teh geus gede. Eta teh kolot. Hormateun. Sarwana setan sia. Panuju sia. Tah gitu gini. Jol ka uing itu bubu-bubu. Urang mah cici. Tukang Sika tiga ngaliuk. Jadi ngaliuk. Ini kasihan nyik aja.